Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faslun fi ahkamil udhiyah bidhammil hamzati fil ashhar wahia ismun lima yudhbahu minan na'am yauma idin nahri wa ayyamat tashriki taqarruban ilallahi ta'ala. Faslun ieu hiji pasal fi ahkamil udhiyah, eusina bade nyarioskeun tentang hukum-hukum kurban. Bidhammil hamzah, macana kalimat udhiyah teh didomahkeun hamzahna. Fil ashhar menurut kaul anu langkung masyhur. Naon ari udhiyah? Kawitna udhiyah mah ismun lima yudbahu minan na'am, sebutan kana hewan anu dipencit atanapi nu dipotong dina poe lebaran wa ayyamat tasyriki sareng dina poe tasyrek. Tujuanana semata taqarruban ilallahi ta'ala, taqarrub atanapi mendekatkan diri ibadah ke Allah Ta'ala. Tah nu hewan anu kitu disebutna hewan udhiyah, nyata sok disebutkeun di hewan kurban. Wa udhiyatu sunnatun muakkadatun, ari kurban teh hukumna sunnatun muakkadah, sunat muakkad, sunat anu ampir wajib. Tadi disebutna sunat muakkad. Man hukum sunatna alal kifayah. Upami kanggo seueurang mah sunatna teh hanes sunat ain tapi sunat kifayah. Fa idza atabiha wahidun min ahli baitin kafa an jamihim. Di mana-mana ngalaksanakeun salah sawios tina anggota keluarga eta kafa an jamihim, mangka cukup ngagugurkeun kana pasunatan kurban ti sadayana. Ta eta hukumna menurut mazhab Imam Syafi'i, hukumna kurban teh adalah sunat muakkad. Benten sareng pendapat mazhab anu sanes sapertos mazhab Imam Hanafi eta mah ngawajibkeun kana kurban teh. Wal mukhatabu biha al muslim al baligu al akil al huru al mustati'u. Lajeng saha anu disunatkeun kedah kurban? Nu disunatkeun kedah kurban teh nyaeta jalmi muslim anu parantos balik bari gaduh akal, tur merdika, hartosna sanes hamba sahaya hanes abid, oge ngagaduhan kemampuan atanapi istitoah kanggo ngalaksanakeun kurban. Ta eta sasaranana disunatkeunana kurban teh nyaeta ka jalmi anu beragama Islam. Jantan teu sunat kurban ka jalmi anu henteu beragama Islam. Oge teu disunatkeun kurban ka jalmi anu teu acan dewasa, teu acan balig. Ngan upami dikurbanan mah teu sawios-wios, ngan teu disunatkeun. Oge al akil kudu gaduh akal, teu disunatkeun kurban ka jalmi anu teu gaduh akal. Teras al mustati anu kawasa nu mampu. Sunat so teh kurban kanu mampu. Adapun kanu teu mampu mah teu disunatkeun. Naha mampuhna mah pedah dina waktosna kurban teh gaduh artos anu cekap kanggo ngagaleuh atanapi meser hewan kurbanna. Anu artos eta aya salangkungna tina kaperyogian keluarga. Mangka upami aya jalmi ngagaduhan artos anu aya salangkungna tina kebutuhan keluarga, mangka disunatkeun keur eta jalmi ngalaksanakeun kurban.
ti iraha ngetang kaparyogianana teh iraha nyaeta kaparyogian dina waktos lebaran sareng dina waktos dinten-dinten tasyrik nyaeta 3 dinten kaping 11, 12, 13 sasi Dzulhijjah. Tah eta disebutna ayyamut tasyrik, dinten tasyrik. Tah kaparyogian dina 4 dinten eta saupamina kaparyogian dina 4 dinten eta teh maryogikeun biaya kanggo pribadi anjeunna oge sareng keluargana anu wajib ditanggal walar ku anjeunna saupamina maryogikeun biaya 200.000 kanggo 4 dinten teh upamina. Kalarasan dina dinten-dinten eta teh ngagaduhan artos 4.200.000 berarti aya langkung natah 4 juta celkap dianggo ngagaler hewan kurban mangka disunatkeun keur eta jalmi ngalaksanakeun kurban lantaran parantos istitoah kalebetkeun kana golongan jalmi anu mampu ngalaksanakeun kurban. Cenah bade udunan we kurban teh kumaha upami udunan patungan nya teh sawios-wios sah-sah wae asal sesuai syariat we syariat udhiyah sesuai sareng fikih kurban. Kumaha sesuai sareng fikih kurban teh nya patungan teh ladangna digaleukeun dipeserkeun kana sapi anu cekap tujuhaneun teh upami kieu mah patungan ngan ladangna teh dianggo meser domba dianggo tujuhaneun teh sah eta mah. Da mungkin bakal dibahas tentang hewan kurbanna nyaeta anu hewan anu sah dianggo kurban teh kedah domba oge henteu sembarangan domba tapi domba anu parantos umur 1 tahun kaduana eta domba anu tiasa dianggo kurban. Sawios kirang 1 tahun oge ngan kedah parantos ompong domba bari umurna parantos 6 bulan ka 7. Upami domba umurna can 1 tahun ngantos pungla parantos ompong teh huntuna bari umurna parantos 6 bulan langkung mangka sanaos teh acan 1 tahun oge eta domba teh sah dianggo kurban ngan kakiatanana soranganeun. Upami dokme mangga korban kurban ku me ngan upami ku me mah kedah mena anu tos umur 2 tahun katiluna eta me anu sah dianggo kurban bari sami deui eta oge soranganeun. Teras aya deui hewan anu sah dianggo kurban teh nyaeta sapi. Tah upami sapi mah hiji sapi eta tiasa dianggo kurban kanggo tujuhaneun. Tah mata timbul weh pertarosan kumaha upami meser sapi teh ladang artosna teh ladang udunan, kenging patungan nya mangga wae asal eta kenging patungan teh dipeserkeunana kana sapi dianggo kurban tujuhaneun. Ngan upami patungan dianggo meser domba mah teras dianggo kurban tujuhaneun teu kenging bisa sebab teu sesuai syariat kurban. Upami ladangna hasil nantina patungan eta teh digaleukeun kana sapi mah teras dianggo tujuhaneun mangka eta tiasa wae sah-sah wae ngagaleus sapi kanggo kurban ladang udunan ladang patungan. Samalih kasus eta kantos terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai riwayat Imam Al-Hakim kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadara an-nahru fashtarakna fil baqarah an sab'atin. Abdi sadaya kantos
ngalaksanakeun perjalanan sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan dongkap waktosna Idul Adha, waktosna kurban. Fastarokna fil Baqarah an sab'atin. Lajang abdi sadaya patungan ngagaleh sapi kanggo tujuhaneun. Nah, berdasarkan hadis ieu berarti kenging meunang urang meser sapi artosna kenging patungan. Nah, sah-sah wae. Tapi kedah digaleukeunna kana sapi teh anu tiasa kanggo tujuhaneun. Adapun upami digaleukeunna kana doma mah hartosna meser doma teh ladang udunan kenging patungan. Terus dipeserkeun kana doma kanggo tujuhaneun, tah eta mah teu sah. Margina teu sesuai syariat udhiyah, syariat kurban teh. Tah eta hewan-hewanna anu sah dianggo kurban nyaeta doma anu parantos yuswa atanapi umur sataun kaduana atanapi teu acan sataun oge ngan parantos punglak teh waosna geus ompong lajeng umurna parantos 6 bulan. Upami tina jenis eme mah kadah eme anu parantos umur 2 tahun lebet kana katiluna. Teras upami sapi mah malahu sanatani nyaeta kadah sapi anu parantos umur 2 tahun katiluna. Tah eta hewan-hewan anu tiasa dianggo kurban. Janten kumaha meureun upami kurban ku hayam teu sah, teu sesuai syariat. Kumaha upami kurban ku kelenci teu kenging dan teu sesuai syariat teh. Sehingga saur di dieu watujiu al-badanatu watujiu al-baqaratu an sab'atin kadzalika watujiu asyatu an syahsin wahidin. Cekap sapi mah sah sapi mah dianggo kurban an sab'atin tujuhaneun sakumaha tadi teh. Naha artos kanggo ngagaleuhna mah artos pribadi atanapi kenging patungan teh kenging udunan. Atuh patunganana anggotana bade anggota keluarga atanapi dengan sanes keluarga. Nah, rerencangan udunan 7 urang teras meser sapi teu sawios-wios sah-sah wae. An watujiu asyatu an syahsin upami doma mah cekapna teh kanggo nyaliraeun anu sesuai sareng syariat udhiyah syariat kurban. Kumaha cenah upami ganjaranana nyari ganjaran mah teu sawios-wios kanggo seuraneun oge. Ngan upami teh mah ye urang teh kurban ku doma, kurban doma. Baik we ganjaranana mah dikirimkeun ka sababaraha urang. Ka bapa, ka aki, ka budak urang teu sawios-wios ari ganjaranna mah. Ngan tetep hakikat nu ngalaksanakeun kurban mah eta teh anjeunna unggul nyalira. Ngan memang ganjaran mah tiasa disebarkeun sesuai sareng isolna ari ganjaran mah ari ganjaran sah-sah wae. Ngan tetep hakikat anu kurban mah nyalira. Tah sementawis kitu paminten tentang fikih kurban atau fikih udhiyah. Insyaallah dina waktos sanes-sanes diteraskeun kalayan mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.